Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot, bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Jebrot koleang kublak tobat aduh nyeri untung sia namun dewek niat rek binasa mah geus modar sia duan teh geus modar cek si Jabang Karang waktu eta babara katakan jeung serikeun ki bantar gede jeung pamajikanna anu ngajongkeng ohek-ohekan utah ugar getih lalambaran atuh puguh bae Saraswati waktu eta langsung luncat ngagabrug ka indung bapana. Ambu saur abdi oge kumaha nging wantun ngalawan Kang Jabang Karang. Jiba oge Kang Jabang Karang teh sanes musuh urang sanes Kang Jabang Karang teh pamaget anu ku abdi dibikanya pamaget anu bakal janten ceroge abdi. Nah geuning maksakeun maneh ama sareng ambu hoyong ngajajal kemampuan Kang Jabang Karang jatuna kieu ambu jatuna kieu abdi mah teu hoyong kalengitan ku ama sareng ambu. Saraswati terus-terusan nyarita kitu bari rembay ku cai mata nangkep indung bapana anu terus-terusan ohek-ohekan utah uger getih lalambaran. Wah ulah sieun nyai ulah sieun kolot sia teh moal modar ulah hariwang sabab lamun dewek niat modaran mah geus pencar tah geus pejan dada maranehna teh bohongan geus camplak ka dewek. Masih untung sia sabab kolot sia anu bakal jadi mitoha dewek. Tong sieun kan ame karasaeun heula ku tulang beheungna sok rek ngaku dewek teh calon salaki Saraswati atau moal pada jeung sia mah rek ngijinan dewek pemawa si Saraswati atau moal. Lamun moal dipodaran kapaksa ku dewek beung sia teh dipariskeun ku dewek geura sok geura jawab laka haregungan bae jawab sia badra mak. Si Jabang Karang waktu eta terus-terusan ngegorowok bari nangtung dihareupeun maranehna anu keur uger-ugeran utah getih terus-terusan orolo ohek orolo aduh hampura Jabang Karang hampura ubaran heula kuring atuh ubaran heula Jabang Karang ubaran heula ke jang ngobrol jeung bapak jeung emak. Bener Jabang Karang hampura tembal ki Badra jeung pamajikanna akhirna mah nyararita kitu bari neuteub ka si Jabang Karang anu keur molotot mencrong ka cida seukeutna ka maranehna. Mohon Kang tos nging ambak sar abdi oge nging ambak rama abdi sareng ambu mah mung saukur hoyong terang kemampuan Kang kaos kumaha tapi geuningan ka kieu atuda hoyong ngajajal pangartos sagala ku abdi parantos dicarioskeun ama sareng ambu teh moal kiat tentuna kalah kieu kan tentuna teh ayeuna mantos Kang entos nging ambak abdi nuhunkeun geura bantos rama abdi sareng ambu teh nging diantepkeun abdi mah tos teu kiat Kang tos teu kiat. Saraswati oge terus-terusan waktu eta nyarita menta supaya si Jabang Karang geuwat ngubaran indung bapak manehna. Atuh geus ari kitu mah geus gampang keur dewek mah gampang pokona mah ulah hariwang
indung bapak sia teh bakal sehat deui. Tapi awas ya, lamun ke geus sehat sia kalah ngabanyut si Saraswati. Awas, rasakeun sia ku dewek bakal dibanting modar sia dina leungeun dewek. Bapak Badra, mak awas ya, dengekeun cerita dewek. Dewek moal mere hampura deui lamun sia wani ngabohong. Keinditkan dia oge sia moal bisa bakal kasusul ku dewek basya. Cek si Jabang Karang bari terus ngulewad ka tukangeun tonggong maranehna. Atuh moal Jabang Karang moal ulah hariwang. Bener Jabang Karang ulah sieun. Bapak jeung mama moal wani ngabohong ka maneh. Jabang Karang moal bohong pokona mah moal bohong aya nama ubaran heula. Kapan geus puguh kamampuan maneh teh leuwih luhur ti bapak jeung emak. Atuh bagja bapak jeung emak teh boga calon minantu pinuku ilmu. Tong sieun pokona mah tong sieun moal ngabohong meureun cilaka bapak jeung emak teh. Jawab maranehna waktu eta langsung nyararita kitu bari neuteup ka si Jabang Karang sakedeung. Syukur ayeuna mah geus ulah ngabacot bae cicing. Ku dewek bakal ubaran heula. Tembal si Jabang Karang atuh geus kitu mamanehna teh gura-giru nempelkeun dua leungeunna dina tonggong Ki Badra jeung pamajikanana. Teu lila ti harita maranehna duaan teh ngarasakeun hawa murni kaluar tina leungeun si Jabang Karang terus nyaliara ka sakujur badana. Ohek kejelo dua nanang ngutahkeun getih hideung kental sababaraha kali saenggeus ohek-ohekan ngaluarkeun getih kental hideung dua nanang ngarasakeun dadana longsong harampang deui. Aduh atur nuhun Jang Jabang Karang, atur nuhun bapak kacida bungahna. Aduh kacida bungahna bapak teh ayeuna mah geus teu nyeri deui. Atur nuhun Jang Jabang Karang. Nya Ujang hatur nuhun, mak oge hatur nuhun ya. Hatur nuhun hapunten mak geus kumawantun ka Ujang, hapunten ya Ujang, hapunten. Cek indung bapak Saraswati waktu eta langsung nyerita kitu bari seuri jeung nyolongkrong ngajak sasalaman ka si Jabang Karang. Geus ayeuna mah geus tapi ulah kagetnya dewek mah ngomongna oge kieu danan teu kasaha sabab dewek teh diajarkeun ku kolot dewek kawas kieu jadina teh teu bisa lemes, teu kawas budak sia jeung sia meureunnan sia mah bisa nyarita lemesnya. Dewek mah henteu hampura jadina teh lain dewek teh hayang ngomong lemes tapi keur diajar heula ieu saeutik-saeutik di Saraswati. Tapi geuningan dari geus biasa nyarita kasar mah hayang langsung lemes teh rada hese asa ripuh ngomong teh jadina hampura ieu can biasa lemes. Mudah-mudahan mah kahareupna dewek teh bisa lemes. Ayeuna mah hampura heula nya, hampura ulah sieun dewek ngambek lain ngambek dewek mah dan memang nyaritana kieu. Tembal si Jabang Karang waktu eta langsung nyarita kitu bari jeung ngajelaskeun kaayaan manehna. Mohon ama ambu nging kaget ku sabab kieu cariosan Kang Jabang Karang mah sanes ambek eta teh sanes ambek memang kitu. Teu kasaha kasar kumargi tadi tos dicarioskeun kitu kaayaanana dipapatahan ku Ibu Ramana teh kitu ali tugikeun ka ayeuna teh. Saraswati waktu eta manehna oge teu cicingeun ilu ngajelaskeun kaayaan si Jabang Karang kunaon nyeritana kasar kitu. Teu naon Jang, teu naon, ngarti bapak oge ngarti. Nya Ujang nya, mak oge ngarti. Saraswati ngarti, ambu oge ngarti. Cek Ki Badra jeung pamajikanna waktu eta langsung nembalan kitu bari unggut-unggutan. Tapi bapak teh kacida panasarana Ujang teh urang mana, kolot Ujang teh saha, geuningan kamampuan teh kacida hebatna Ujang teh. Aduh bagja, pokona bagja. Bapak jeung mah moal hariwang. Ayeuna Saraswati indit ka ditu ka dieu teh ari bebarengan jeung Ujang mah sabab geus kanyahoan
kemampuan ujang teh kacida luhurna. Hese tandinganana ujang bagja pokoknya bagja, tapi bapak teh kacina panasarana ujang teh budak saha jeung urang mana. Akhirna mah Ki Badra langsung nanya kitu bari neuteub ka si Jabangkarang, tapi sakedeung kulantaran kacida panasna teu kuat neuteub lila kana mata si Jabangkarang anu ngempur beureum kawas pinuh ku seudeu. Sarua pamajikan oge kitu. Nya ujang panasaran, mak oge panasaran geura caritakeun ujang teh urang mana, anak saha ujang teh anak saha. Sing hayang apal mah dewek teh boga kolot anu ngaran Ki Bantar Gede jeung indung dewek teh Marni. Hah? Ki Bantar Gede jeung Marni? Aduh bagja ujang bagja. Nah bener ujang teh budak Ki Bantar Gede jeung Marni. Waduh kebeneran atuh kebeneran. Ngan teu nyangka ujang ayeuna geus gede, ujang teh budak kandungna atawa lain. Tuh caritakeun ka emak jeung bapak kulantaran geus lila bapak jeung emak teh teu papanggih. Sing hayang apal mah baheula teh sagala rupa dilakukeun babarengan. Ngan ayeuna mah kulantaran geus boga tempat masing-masing, boga wilayah masing-masing, jadina teh misakeun diri emak jeung bapak teh baheula mah ngarampok teh babarengan. Lain sok ngarampok keneh ayeuna teh bapak ujang jeung emak ujang teh sok ngarampok keneh tara ujang. Indung Saraswati waktu harita langsung nyarita kitu atau puguh bae si Jabangkarang kacida ngaranjugna. Ngan si Jabangkarang mah lain ngaranjug ngadenge maranehna batur indung bapana, tapi anu matak kaget jeung panasaran keur manehna mah barang ngadenge pananya indung Saraswati anu nanyakeun dirina anak kandung indung bapana atawa lain. Kumaha mak geuningan kalah nanya kitu, nanyakeun dewek anak kandungna lain sagala. Nah gablek sabaraha kitu indung bapak dewek teh anakna gablek sabaraha mak bapak sabab dewek mah nepikeun ka ayeuna ngan saukur sorangan babarengan jeung kolot dewek teh usah sadeui. Jawab sia moto ngabohong ka dewek, moto ngabohong sia mak bapak bisa dibanting. Tanya si Jabangkarang waktu eta langsung nanya kitu kulantaran kacida panasaran jeung bingungna sanggeus ngadenge caritaan kitu atuh puguh bae. Ki Badra jeung pamajikanna silih teuteub komo deui Ki Badra waktu eta rada molotot ka pamajikanna kulantaran wani nanya kitu sabab manehna duaan teh apal saha sabenerna si Jabangkarang lamun memang eueuh sasaha deui atawa eueuh anak sajen deui anu dipimilik ku Ki Bantar Gede jeung pamajikanna. Henteu ujang, henteu baheula mah kapan ngarorok budak berenang kuduna mah aya 2 lamun boga anak deui teh atawa 3 jeung leuwih ari eueuh mah berenang nya budak anu dirorok teh ku indung bapak ujang berenang geus dibalikeun deui ka kolotna atawa geus indit. Pokona mah baheula mah bapak jeung emak teh apal indung bapak ujang teh ngarorok budak lantaran can boga budak, tapi geus ulah nyaritakeun kawas kitu meureunnan budak anu dirorok nama geus gede atawa geus dibalikeun deui ka kolotna meureun geus lah ayeuna mah geus ayeuna mah jawab bae masih kene ngarampok henteu indung bapak ujang teh. Ceuk Ki Badra waktu eta langsung ngajelaskeun jeung kawas ngilungan sagala rupana kulantaran kacida reuwasna sabenerna mah lamun waktu eta eueuh si Jabangkarang mah hayang ngambek ka pamajikanna kulantaran padu nyarita sabab manehna apal kaayaan eta teh kudu dirahasiakeun, tapi geuningan waktu eta pamajikanna kacaletot ngadon nyarita kitu. Sarua pamajikanna oge sabenerna mah waktu eta kacida reuwasna tapi ngusahakeun beungeutna kawas biasa sabab manehna oge teu karasa ngadon nanya kitu kulantaran kacida panasarana, tapi sanggeus inget ka zaman baheula Ki Badra teh omat-omatan dina hiji waktu lamun papanggih jeung budak anu ngaku anakna ulah nyaritakeun
manehna ngarorok budak, tapi geningan dina waktu eta teu karasa sungutna ngadon nyarita kitu. Bener Ujang, bener beneran anu dirorokku indung bapak Ujang teges gede atau geus maot kan bisa bae atau dibalikeun deui ka indung bapana. Bener beneran da geus boga Ujang hari kitu mah geus aya nama jawab bae eta anu ditanyaku salaki emak. Nah masih kene ngarampok indung bapak Ujang teh masih atau henteu? Bener Andika tengah bohong tengilungan cerita anu tang tuna matak penasaran ke dewek barang adenge indung bapak dewek baheula ngarorok budak. Penasaran dewek teh ulah ngabohong sia mak, ulah ngilungan rahasia ka dewek mak bapak, ulah nutupan cerita anu tang tuna kawas nama ulah dipikeun nyaho ku deweknya. Si Jabang Karang waktu eta langsung nanya kitu can ngajawab pertanyaan maranehna. Entos engkang entos ning kaleuwihi itu penting ieu anu penting makan engkang teh anak ibu rama engkang entos lah entos mah walar bae cariosan anu diteruskeun ku rama abdi. Nah masih keneh ngarampok atau henteu ibu rama engkang teh. Waktu eta Saraswati langsung nyarita kitu atau puguh bae matak bunga keur Ki Badra jeung pamajikana kulantaran kacida bingungna ngajawab pananya si Jabang Karang. Oke sih kemudian da usah sadeui meureunna iwati dewek anak indung bapak dewek teh. Gas atau gas terpenting memang terpenting ayeuna mah terpenting tapi awas bae sia bapak mah lamun dina hiji waktu dewek nyaho sia duaan ngilungan carita sabenerna saha dewek sabenerna naha anak kandung indung bapak dewek atau lain. Awas ya dibanting ku dewek mah, awas ya awas. Tembal si Jabang Karang waktu eta langsung nyarita kitu bari netep Ki Badra jeung pamajikana anu ngageter kulantaran hate leutikna mah rumasa waktu eta ngilungan carita sabenerna. Lamun bener Ki Bantar Gede jeung Marni teu boga anak deui salianti si Jabang Karang, berarti si Jabang Karang teh budak anu baheula dirorok ku maranehna. Eta anu aya dina pamikiran Ki Bantar Gede jeung pamajikana. Henteu Ujang, emak jeung bapak mah teu nutupan naon ngan ukur penasaran baheula teh pernah ngarorok kulantaran hese boga budak cenah mah keur pamancing mudah-mudahan ku jalan ngalorok budak. Maranehna teh bisa sagancangna boga anak kandung eta anu ka pika nyaho ku emak mah. Bener Ujang bener, waduh dikilungan Ujang teh yakin budak kandung Ki Bantar Gede jeung pamajikana ulah sieun ayeuna jawab bae pananya emak jeung bapa nah masih keneh ngarampok atawa tara indung bapak Ujang teh ayeuna. Waktu eta indung bapak Saraswati ngusahakeun ngayakinkeun hate si Jabang Karang atau puguh bae si Jabang Karang sanajan dina hate leutikna mah terus ngagolak pikiran kayan eta, tapi akhir nama waktu eta terus-terusan ngadesek supaya indung bapak Saraswati ngabejer biaskeun kanyataan sabenerna. Atuh gas dina waktu ayeuna dewek ngusahakeun percaya kana caritaan sia kabeh, tapi awas ya cek dewek oge dina hiji waktu lamun kapanggi Andika duaan ngabohong nutupan kanyataan sabenerna bakal dibanting ku dewek sia bapak emak. Tembal si Jabang Karang bari molotot atuh puguh bae beuki matak serab keur maranehna duaan. Bener-bener Ki Badra jeung pamajikana waktu eta tarungkul teu wani pateuteup mata jeung si Jabang Karang. Ayeuna mah ku dewek bakal dicaritakeun sagala rupana dengekeun yo dengekeun. Sanggeus nyarita kitu derak-derak si Jabang Karang teh nyaritakeun sagala rupana anu waktu eta kumanehna dibejer biaskeun ka indung bapak Saraswati atau puguh bae indung bapak Saraswati teh
ngagarodeg kacida bagjana barang ngadenge si Jabangkarang ayeuna anu ngendalikeun sakabeh anak buah Ki Bantar Gede dina ngarampok. Aduh bagja tuh bapak kacida bagjana bener ujang bagja teu nyangka geuningan ujangnya ayeuna anu sok mimpin sakabeh anak buah bapak ujang teh. Syukur atuh syukur ari kitu mah pokona mah ayeuna mah majeng bapak moal ngahalangan moal hariwang ujang membawa Saraswati moal kacida bagjana komodi kamampuan ujang teges karasa ku urang duaan kacida luhurna boro-boro ning jalma biasa geuningan bapak jeung mah oge teu walakaya di hareupeun ujang mah. Cek Inung Saraswati waktu eta langsung negeskeun kaayaan hatena bari beungeutna teh marah mai kulantaran bener-bener bungah kacida. Ujang bapak oge kacida bagjana pokona mah bagja ayeuna mah moal ngahalangan jig rek dibawa ka mana bae oge jig moal di halangan deui pokona mah ujang teh meunang restu ti bapak jeung mak cing tapi ayeuna teh sebenarnya mereka mana ujang teh rek mana nah ngahaja rek lelempangan hungkul atawa rek aya nu diteangan sabab cenah mah ujang teh mimpin barudak dina ngarampok atuh beureunan eueuh ujang mah kumaha di ditu saha nu mimpin anak buah ujang ari ujang nangalalana kieu mah jang. Cuki Badra akhirna mah langsung ngalegotkeun caritaan anak kana pananya kitu. Dewek teh keur neangan dua jalma anu ngaran Karta jeung Kartina. Nah bapak jeung mak apal di mana cicingna salianti di lemburna sabab di lemburna mah ku dewek geus didatangan eueuh rek dipodaran dua mangkluk teh sabab eta anu diparentahkeun ku bapak jeung mak dewek supaya maehan si Karta jeung si Kartina sabab cenah mah dua mangkluk eta teh anu baheula pernah ngelehkeun minum bapak dewek. Nah bener eta teh mak bapak nah bener. Tembal si Jabangkarang waktu eta langsung ngajelaskeun rek ka mana manehna indit dina waktu harita atuh puguh bae beuki ngaranjuk bae inung bapak Saraswati teh tapi ngusahakeun dina waktu eta beungeutna kawas anu teu ngaranjug sabab barang ngadenge saha anu keur diteangan ku si Jabangkarang dina waktu eta. Tapi teuing kunaon waktu eta maranehna ngusahakeun kawas anu teu reuwas. Atuh kabeneran jang kabeneran bener dua mangkluk eta teh kacida jahat nah baheula teh jahat halangan segala rupa pagawean inung bapak ujang jeung sarua bapak jeung mah oge memang sok dihalangan ku eta mangkluk tapi geuningan dua mangkluk kita teh kacida pinterna dina nyumput lamun eueuh di lemurna geus pasti indit teangan bae ku ujang teangan didukung ku bapak jeung mama. Bener jang bener kudu dipaehan eta mangkluk teh ulah diantapkeun sabab dina hiji waktu mah geus pasti bakal jadi panghalang deui kana pagawean urang ku pasti sabab ti baheula oge dua mangkluk kita teh sok ngahalangan pagawean urang terus-terusan. Ceuk Inung Saraswati oge waktu eta langsung negeskeun panujuna kulantaran sanajan reuwas sabenerna mah barang ngadenge si Jabangkarang rek neangan Karta jeung Kartina ngan tetep dina waktu eta sarua jeung salakina nyumputkeun kaayaan hatena. Nya atuh hari geus kitu mah ari teu apal mah geus dewek ayeuna rek indit nyai ayo indit nyai belesat. Saraswati oge sanggeus unggeup ka inung bapana langsung ninggalkeun eta patempatan teu nyarita deui. Atuh puguh bae Ki Badra jeung pamajikanna waktu eta ngageleng-gelengkeun sirahna. Aduh bener-bener kekuatan si Jabangkarang teh edan tapi bagja sabab teu nyangka geuningan ayeuna teh dititah maehan si Karta jeung si Kartina tapi untung urang teh bisa nyarita bisa nutupan kaayaanna lamun waktu tadi teu bisa ngilungan kaayaan saha sabenerna si Jabangkarang cilaka tuh pagaweana anu ayeuna rek dijalankeun ku manehna hayang maehan si Karta jeung si Kartina teh moal jadi atuh da geuningan ambu teh kunaon kalah nanyakeun masalah indung bapak manehna teh bener lainna Ki Bantar Gede jeung Marni aya bae ambu mah untung masih kene bisa nutupan segala rupana lamun teu mah cilaka urang teh bakal diambek ku Ki Bantar Gede jeung pamajikanna
kapan sagala rupana kudu dikilungan ambu. Sanggeus maranehna ditinggalkeun ku si Jabangkarang jeung Saraswati. Waktu eta samemeh ninggalkeun eta patempatan, Ki Badra langsung nyarita kitu. Nya hampura, amah hampura. Teuing kunaon geuning kacaletot kieu, letah teh ngadadak hayang nyarita kitu tapi untung bener untung teh. Si Jabangkarang teh terus-terusan maksa sabab lamun maksa bari ngagunakeun kakerasan maka urang mau bisa kukumaha urang teh meureunan. Daripada kudu paeh mah dina leungeunna meureunan urang teh kapaksa nyarita tapi untung Saraswati oge ngabantu supaya si Jabangkarang teu loba tulak talek deui. Untung hampura amah hampura lain ngahaja tapi kacaletot teuing kunaon kacaletot. Ceuk pamajikanna waktu eta langsung ngajelaskeun kaayaan pamikiran manehna jeung kargawasna sanggeus eueuh si Jabangkarang mah waktu eta ngedalkeun sagala rupa anu nyangkaruk dina jero hatena. Oh, geus lain mah geus kusabab urang teh geus apal si nyete inditna jeung si Jabangkarang ulang teh moal hariwang sabab ama kacida yakina sabae lawana bakal gampang dipodaran kumaneh nangan anu jadi parhitungan urang mangan saukur si Karta jeung si Kartina sabab si Karta teh kamampuanna kacida luhurna sanajan ayeuna si Jabangkarang kakuatanna urang geus karasa kawas kumaha tapi teu gampang maehan dua mangkruk eta mah jeung di mudah-mudahan si Jabangkarang teh teu apal sagala rupana ayeuna mah geus jang irit ayo jang balik deui ka markas. Ceuk Ki Badra bari nangtung atuh geus kitu mah pamajikanna oge sarua pelesat maranehna ninggalkeun eta patempatan nuju deui ka markas kulantaran geus nyaho sagala rupana teu hariwang. Anakna indit ka mana bae oge jeung si Jabangkarang mah. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan maranehna anu nuju ka tempat jeung tujuan masing-masing. Caturkeun di hiji lembur peuting harita teh kaayaanna sepi jempling kulantaran warga teh keur memujeunna tibra sare ngan eueuh nu apal. Aya sakolompok jalma keur lalempang asup ka eta lembur bari culang cileung kawas aya anu keur diteangan geuningan eta teh murid-murid Ki Dadung Awuk jeung Nini Kunti. Peuting harita teh maranehna geus asup ka lembur tujuan rek neangan parawan-parawan keur paganti parawan anu gagal ku maranehna dibawa ke markas. Kade euy peuting ayeuna urang teh kudu hasil sia sabab lamun teu hasil teh cilaka urang bakal menang bahaya gede ti Ki Dadung Awuk jeung Nini Kunti. Ceuk salah saurang anggota waktu eta nyarita kitu anggota anu dipercaya mimpin maranehna. Bener urang teh kudu gura kidu menangkeun parawan tapi imah mananya anu loba parawana atawa hiji-hiji oge tenan naon penting mah ti saemah hiji kudu menang 10 parawan lamun henteu teh cilaka pokona mah cilaka dewek oge teh hayang cilaka geus pasti tanuna nyawa pokona mah kudu hasil penting ayeuna teh kudu hasil. Tembal salah seorang anggota waktu eta langsung negeskeun pamikiranana. Heeh bener geus ayeuna mah geus sok geura ieu geura nyebar masing-masing kudu menangkeun awewe sacepetna ulah kaburangan bahaya. Tembal pamimpinna waktu eta langsung marentahkeun sakabeh anggota supaya mencar asup ka masing-masing imah anu ku maranehna diharapkeun aya parawan-parawan supaya pagawean maranehna lancar tereh balik deui ninggalkeun eta lembur. Atuh geus kaceleng torolong sakabehna teh waktu eta langsung mencar asup ka imah-imah anu ku maranehna diincar. Atuh teu lila oge loba anu ting jererit ting koceak kulantaran loba parawan anu langsung dipanggul dilumpuhkeun ku maranehna. Kolotna oge teu caricing ngalawan hayang ngabebaskeun anak maranehna tapi kulantaran teu sababad teu satanding atuh puguh bae gampang dilumpuhkeun ku sakabeh anggota murid-murid Ki Dadung Awuk jeung Nini Kunti.
Wah, hasil balik gas ulah mikiran naon heula ayeuna mah kudu cumpon heula pagawean urang. Oh yuk kacelang belesat torolong les sakedeung oge maranehna teh waktu eta geus ninggalkeun eta lembur atuh pugu bae lembur teh langsung genjleung loba anu ting corobok kaluarga anu kalengitan parawan waktu eta minta tulung supaya warga sejenna mantuan kana kararepet maranehna. Tulungan aya nu nyulik wanoja kuring diculik bener anak kuring ge sarua tulungan aduh tulungan bari jeung nyeri awak nyeri ditunggul aduh leungeun nyeri tulungan di kemana kemana tuh kan itu aduh nyeri tuh kan itu kajelang tolong warga lembur waktu eta dipimpin ku pupuh lembur lalumpatan bari mawa oncor mawa pakarang masing-masing udah ka mana lalumpatna murid-murid Ki Dadung Awuk. Sedangkan murid-murid Ki Dadung Awuk lantaran maranehna ngarasa geus hasil sagala rupa jeung teu nyangka bakal diudag ku sakabeh warga lembur harita geus lempang nyantai tapi keur lempang nyantai teh kadangnya ting corowok warga geus ningker maranehna eta kok ninggal didinya masih kena aya untung masih kena aya kepung ulah diberi jalan podaran bongang geus wani ada tengah lembur urang wani nyulikan wanoja turunkeun sia eta wanoja turunkeun bener sia turunkeun sia nya turunkeun montong di babawa kitu patut sia rek dikumaha sakabeh murid-murid Ki Dadung Awuk anu bari manggul wanoja teh muterkeun tutupanana bari ngaberat katak seuri kulantaran keur nyang hareupan sakabeh warga mah keur maranehna mah geus kacida yakina moal hese. Wah, nanahonan sia arani kadatang ka hareupeun dewek hayang modar sia rek indit ninggalkeun di tempatan atau hayang modar sia montong wani ngajago ka hareupeun dewek sia. Oh sia modar sia teh bakal modar montong halangan jalanan sia ini balik deui sabab kuring mah mau ngaruksak harta bada sia ngajak ke rumah wawan oja sia mau ngaruksak harta mah teu perlu kuring mah teu perlu. Aing sakabeh mah teu perlu ku harta banda mah geura indit sia balik deui sing cilaka sia montong halangan jalanan dewek sakabeh bener sia bener ulang halangan jalan kuring sia ayang dipanting sia bisa dipanting ini sia kena ini selamat ke diri masing-masing mual kuat ada di kamar mual kuat kalah modar di dalengan kuring sakabeh sia ini sia bener sia montong aja kok darupun dewek sia ini sia terus-terusan sakabeh murid-murid Ki Dadung Awuk teh ting corowok itu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu geus ngalingkung maranehna. Montong ngajago sia bangsat montong ngajago sia geus ngabangsat ngabadog wanoja sia turunkeun eta wanoja montong dibajut kawas kitu patut rek dikumaha sia Cek salah saji warga waktu eta nyorowok kitu ngabobotohan warga sejenna anu geus semar-hemir kulantaran maranehna ngarasakeun sakabeh murid-murid Ki Dadung Awuk anu geus manggul wanoja teh lain jalma sambarangan tangtuna teu gampang diungkulan ku maranehna tapi sumangat maranehna teu parem sabab teu tega ngantepkeun wanoja dibawa ku maranehna ninggalkeun eta lembur. Sia montong ngajago sia teh reka endi sia geus dilingkung moal bisa indit ieu tempat turunkeun bebaskeun eta wanoja montong dikikitu montong dibawa sia. Cek sakabeh warga waktu eta akhirna mah ting corowok kitu bari terus ngarangsak beuki deket ka 10 anggota murid-murid Ki Dadung Awuk. Wah, bener-bener hayang modar lamun kitu mah. Budak udah diantepkeun jang podaran siksa montong diantepkeun pokona mah dina penting ayeuna sabayan wani ngahalangan lengkah suku urang
pating podaran kacilong hiuk terang kacilong hiuk modar sia modar. Waktosna ka bujeng seep cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan 10 anggota Kidadung Awuk teh nah bakal bisa ngelehkeun sakabeh warga jeung di nah warga teh bakal sanggup nyalamatkeun sakabeh wanoja anu dibawa ku maranehna. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.